Ono Surano tukang baso di Lewigo. Iya si Kohid ke aing mere obat cenah euy. Bang. Cenah mah obat nangtung, aing mah tiba baheula ge nangtung anjir. Ieu mere obat nangtung ka aing si Kohidna ka mana euy? Aing kalah mahal si Kohid dia beli obat. Aing 850 aing beli obat. Awas ya ku aing mun teu nangtung si Kohid. Aing diwajak huluna si Kohid ku aing. Jeung ieu pare aya nu leutik, aya nu aduh, aing si Kohid teh. Menang cokor, menang naon melak teh alah aing si Kohid. Gaji wes kahed mah hayang gede. Pagawean anjing geus menang cokor kieu. Aing pagawe ulun sahulueun aing ieu. Aing nya kudu manggil mah tukang tani di luar negeri mah aing. Ngomong nama tadi neneangan cenah butuh duit, ayeuna ku aing di daguan eueuh. Sia mah, ku aing disiapkeun duit. Belagu pisan ya aing boga pagawe euy. Wow. Daguan ku aing ye. Kohid. Kohid. Ka mana di beuh teh? Ah, geus ku aing pesakan deui duit teh ye. Ngomong bayaran-bayaran aing semawa aing hanteu lah. Aing masih bapak teh ka mananya euy. Aing mah hayang lalajo timnas. Tuh, baru hari ini juga isuk. Pak, aduh, kemana sih bapaknya? Aing hayang lalajo timnas yo. Tuh, kemana sih bapak tehnya? Tinggalin di mah ku barudak ya. Pak, ya abang lajo timnas Pak yo. Gimana tuh si bapak tehnya? Buru Pak. Aing geus keur diuk ge aya budak we etek naon deui. Ih, si bapak mah Pak. Itu baru dak si Jabrik si itu areka lajo timnas abeh yang milu tuh Pak. Biar aku Timnas naon? timnas bola. Bagian ngalawan naon teh Cina. Hayang geus bubar lawan Cina mah kamari peuting. Bagian enak ka Jepang arek indit kumaha? Tapi nya hayang ka Jepang Pak, hayang milu baru dak sadar itu. Ieu duit di mana urang gawe ge tempo tuh ka parena ge karak leutik keneh ek dibayar kumaha ku. Kasbon atuh Pak kasih juragan Pak. Kudu udah kasbon ka juragan ge kudu loba ngomong juragan mah kamari ge nipu kan HP kalah gagal urang kan. Acang nipu atuh. Paling gen engke nipu heula nya atuh nya engke. Ketemuan heula urang ka juragan tadi da geus ngageruan wae juragan aya di ditu tuh arek tanya sing hasil tuh Pak. Nya lah mudah-mudahan hasil. Dia yang kan itu yang lalajo. Nya urang yang milu atuh da aing da teu apa Jepang. Mun bisa jeung bajunya Pak nya, jeung baju timnasnya Pak nya. Kaosna ieu. Nya arek aing budak. Sik kasih Pak, sik. Nya aduh aing hiji-hijina ge alabatan. Dahar jeung asin ge hayang lalajo timnas. Aduh aing juragan. Aduh Juragan. Naon? Ieu urang teh ngajual baju euy. Budak hayang ka Jepang hayang lalajo timnas kira. Ieu sugan we jang juragan alus ieu meulina teh ti luar negeri juragan. Timnas masih rapih atuh sia teh. Kapan bae mah bagian ka Jepang atuh juragan. Ieu urang ngajual baju terus pinjem duit ka juragan. Ieu baju alus juragan. Budak mana arek ka Jepang? Masa sab sia teh? Moal atuh juragan kapan ek lalajo timnas bola. Aduh. Jeung urang dianteur ku urang. Tah urang ek jual baju, tapi ya juragan duitan heula ulah waka ditempo. Da ieu mah bajuna alus. Baju naon? Baju alus ieu mah. Aing sumpuk baju mah Kohid. Ih, ieu mah amun dipake ku juragan bakal kasep. Bakal gagah awewe loba nu mudag-mudag ka juragan. Makanya urangnya kan jual baju ieu, baju karamat. Baju karamat ieu teh. Ieu teh di uyut urang. Can apa juragan uyut urang mah nu ngajaga sawah ieu. Ieu teh urang menang tatapa, kamari urang saminggu teh ka juragan teh urang tatapa. Menang baju dibere. Palingan sawah aing teu kaurus sia teh. Da urang kan menang baju ieu matak duitan heula ku juragan tapi ulah waka dibuka lamun urang can indit ka Jepang.
hayang sabaraha ku aing sok didikan. Sok lah jang ongkos juragan. Tapi ku aing buka heula mi aing kasep ya. Ih, syaratnya gitu. Ulah waka dibuka lamun urang can ini ke Jepang. Butuh duit sia mah ka aing. Kamari ieu ngajual obat ka aing can dipake ge, can dipake. Nah, Iya obat kurang can dipake ting nangtung ting hanteu sia teh mah ngajual obat. ih, iya Aing mah geus ngajual di baju maneh teh. alus juragan. Iya mah menang tatapa eta mah obat mah urang mau beli di pasar ieu mah Aduh, gaya di sia mah hayang ka Jepang di sia mah. Aing budak, urang karunya budak juragan. Aing ka nu beunghar ge loba duit can indit keluar negeri-negeri acan. Ye dipake nah tapi urang geus init ke Jepang. Sok eta yang sabaraha lamun bener heuh eta aing ka dipake ku aing kasep. 5 juta kajeun. Aduh 5 Yang juta. kayak dipake nah juragan kudu peureum heula gitu. Aing Da syaratna ti ditu kitu juragan. Ti karhun urangna kitu, matakna kudu dipeureum heula. Ieu alus bajuna alus beuh. Matak gagah ulah waka dibuka, amun dibuka eueuh ka romahna amun aya urang keneh. Kitu. ieu karuhuna ngaranna saha? Ting Ki Jamrong mun teu salah mah juragan. Di Jamrong. Heeh. Aing bisi kasamet soalnya yo. Moal juragan ih. Kapan urang ngomongna kitu? Aduh aing 5 juta duit teh sama Kohid dah. Aing mah. Wah, duit aing nanti aya sakieu Kohid. Ah, Boro-boro 5 juta. juragan. Sia teh. Sakumaha we tuh ya. Oh, wah duit aing nanti aya sakieu tuh. Tuh yang ongkos sungkul lah tuh. Da budak karunya ngamuk ya nih jijina juragan. Numpak compreng di Pangandaran ka Jepang mah tuh ngabeuntat. Atuh numpak compreng mah tepi nage timnas bubar aing karak tepi. Kumaha tuh juragan? Terus aing naik naon ka Jepang. Ih ek lalajo timnas ke urang balik. Tangke urang geus inditnya mun jurag ieu mun jadi. Oh, geus ku aing di DP-an sok 5 juta mah. Beuh ka dieu tuh. Aing awas ya ku aing mun teu kasep, aing goreng patut kene make baju ieu. Moal Aing juragan, beri, moal aing. juragan. Atuh urang geus gawe jeung juragan sabaraha Yo bulan. ku aing tah di DP-an tah. Alhamdulillah atuh. Ku aing. Dah jadi aing beli baju Oh, Jepang. Aluh anjir ieu bener dibuka. ulah waka juragan. Ieu syaratna urang geus indit ka Jepang, juragan bari peureum. Tangke kakarak dibuka. Ieu aya Ka romahna, amun dibuka ti ayeuna ka romahna leungit. make bismillah teh aing ieu mah Tanya pake naon we lah. Yang penting mah urang geus indit teh juragan. Juragan ieu mah mun makena kudu bari peureum, bisi ka romahna leungit juragan. Wasiatna ajianana leungit, lamun bari beunta mah matak urang geus indit ka Jepang, tah juragan. Nya urang geus indit geus eueuh di dieu, tah pake ngan bari peureum. ka rumah. Ka romah kesaktian atuh juragan bajuna. Teu apa sih? Aing si omah mah apal aing mah tatangga. Ih, lain eta mah nginjem duit ka juragan, ieu mah kesaktianana moal jadi lamun bari beunta. Makena teh kudu bari peureum. Heeh. Mantra teu make mantra. Lah mantra nama naon we kitu bebas eta mah. Oh bebas. Bebas. Oh geus ka DP-an heula tuh Lah urang juragan ge budak budak. kasep mah. Budak urang tuh sayang indit wae budak. Gaya da budak siam heujung ga bro. Wah. Lah ini. Ya tuh juragan, mangga tuh juragan. Jung. Awas da ku aing pake yo. Heeh nya di juragan. Dia aing ngadar jamu yo di Sikohid yo. Yang ke peuting yo. Senang bajaran nangtung aing ngadar jamu yo. Ngabuli deui ka aing awas ya ku Kohid ku aing. Yo baju cenah mata kasep deui yo katepok ku pamajikan aing. Dipake nanti kudu bari peureum cenah Sikohid. Aduh aing mah aya wae syaratna Sikohid. Aing peureum aing yo. Kumaha aing ngasupkeun na ge bari peureum Kohid ieu aing teu katempo atuh liang ge mana tuh. Aduh aing ya aing kumaha make baju na ge mah asup atuh Kohid bari peureum aing hese. Tuh. Aing teka deuleu atuh Kohid tuh. Mana ieu liangna Kohid? Ah si Kohid ka aing. Aing mah nya kudu make baju kieu baju naon karamat euy. Kasep cek si Kohid cenah euy aing. Mun make baju ieu cing aing nempokeun Kohid. Aing arek ngaca ieun HP. Cek si Kohid kasep make baju kieu cenah aing.
Geus aing beuntak menyempur mah aing capek. Tuh tempo ieu HP teh aing mau belang di HP butut. Wah, Kohit. Kehe di mah baju awewe Kohit. Wah, nyaan si Kohit. Geus ngawadul deui tah ka aing. Nipu bener teh anak buah aing angger-angger eta. Eksa tuluy na teh Kohit jadi tukang tipu ieu baju aing. Baju awewe si Kohit ke aing. Wah aing tinggalikeun sia. Pasti yeuh keur ngabagi-bagi duit teh si Kohit nu aing. Yo aing katipu deui wae. Kohit. Kohit. Aduh, si Kohit yeuh baju Kohit ada teu kasep kumaha aing. Jadi beben aing. Tuh si bapak teh lila pisan kaburu arinit lah baru dak geura imah lah aing mah. Tah, ayo si bapak euy. Hasip Pak. Hasil atuh. Aduh, asik. Aduh. Ya di Urang duaan ka ditu ka Jepang na urang. Bapak ge hayang apa? nyapa cuang duaan ke cuang selfie ditunya Pak. Tadi urang ngajual baju Asik. awe ka juragan. Oh hasil. Ah, Aduh, udah juragan. bisaan bapak euy. Aing Asik, jadi gampang juragan. Oh, tak kudu kitu dah jeung juragannya Pak, tadi kitu mah nya. Sia mun teu kitu mah nginjem duit nu bener mah moal dibere Oh, bare. juragan pelit. Aduh, Boro-boro lah. Jadi oke lah lanjut timnas euy. Aduh, Pak. Bapak. Aduh, aya Naruto na ditunya di Jepang mah nya. Urang nyangan hidung anyar. Tah, nyabi ge hayang tupanya abi ge. Sekalian Ah. marodah di Jepang. Aduh, bisa ije ewang si bapak euy. Atuh nyang teh. Aduh. Ieu teh bener Kohit sia teh salah aing. Kohit. Sia teh aing kabawa bencong ye gara-gara baju. Aduh, juragan kunaon tah? Aing teh juragan ye. Aing jadi kabawa bencong Kohit. Bener Sia teh nipu Halus juragan. bae. Halus Sia teh halus kasep. anjir teh. Asup. Aing teh juragan. Ampun. Maneh gaya aya ka Jepang sia teh. Abi yang ningali timnas. Cepet sia mah sudah. Timnas. Hayang ka itu, Aing hayang ka Jepang. duit aing geus sabaraha miliar ka maneh ditipuan aing. Ih, urang mah Aing teh karunya ka budak Atuh, juragan. juragan lah abi hayang ka Jepang. Wes cari di kehet. Aing Ampun. sia teh